Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring sapara kanca baris ngagelarkeun hiji seni budaya nyaeta seni pantun. Ala kadarna mudah-mudahan tiasa katampi kalayan kabingahan ku sadayana. Kesenian kabudayan jasana mah sanes lumayan, pokok di anggo hiburan, pokok dianggo hiburan ngaraket keduduluran geuningan mah ngaraket keduduluran. Munguh jalmi nu utama sae budi kasasama, kana papas teh narima tawis jalma nu beragama. Tibatan sa elo lebar sakayu mah didamel baju, tibatan jal minus sabar, tibatan jal minus sabar tinangtos mah mulus rahayu. Nyuk cruk galur nu kapungkur mapai riwayat baheula, pantun dikawitan ku rajah-rajah pamuna, tiluhur kasang rumuhun kahandap kasang batara kabatara kabatari, kabatara nagaraja kabatari naga gini. Agung-agungnya paralun kulat sapara kanca neda dihampura neda rahmat salametna. Salamet nu ngagelarna, salamet nu digelarna, salamet parabot sadayana. Tong aya cangcala rejeng kuciwa, karuhun anu ti kidul omat ulah rek ngaganggu, anggur sing sami-sami ngasuh kaseuweuseuwi putu, karuhun anu ti kaler ulah pada gararaneng anggur sing pada ngaregreg babarengan jeung saderek, sami kabeh tunggal makhlukna, nu hideungna nu bodasna nu konengna nu beuremna kabeh tunggal makhlukna. Utamana ka para karuhun anu ngeyeuk dayeuh di ieu lembur nyaeta di aya di putra pingan ti kilueuna ti kalerna ti kulonna ti wetana, ulah haru ulah ganggu anggur sing sami ngaraksa anggur sing sami ngajaga,
sing sami-sami ngajaga ampunnya para lu. Cekap ku rajah pamunah cenah Kang Dedi. Nyuk cruk galur nu kapungkur mapai riwayat baheula. Titis waris ti karuhun ditinggal para pujangga. Sajarah anu geus natrat carita nu ngalagenda. Dongeng didongengkeun deui zaman tibeh dituna. Ti aki ka bapa, ti bapa ka anak, ti anak ka incu, ti incu ka buyut. Carita dicaritakeun deui turun temurun kitu kaayaanan. Urang nyarioskeun anu aya di hiji daerah tegesna di Pananjung Kang Dedi nyamangkarmu. Ari di Pananjung zaman harita ngadeg hiji kerajaan anu dipimpin ku Sang Mahaprabu anu estuning ieu Sang Prabu teh titis warisna atanapi tuturunanna ti Sang Prabu Haur Kuning. Kakasih nu jadi wawangi nyaeta ieu Raden Anggalarang anu ngeuyeuk ngadayeuh ngolah nagara di ieu patempatan. Kalayan dipun parep dening ingkang garwa anu satya anu gelis kawanti-wanti endah kabina-bina. Ieu garwana anu katelah teh cenah Kang Dedi. Nyimas Dewi Siti Samboja anu ieu Siti Samboja teh nurutkeun riwayat salah sawios turunan menak ti Banyumas. Jadi pernikahan urang Jawa jeung urang Sunda teh geus aya baheulana. Henteu ukur ayeuna wungkul. Majar sok aya keneh paham baheula anu ngamitoskeun yen anu ngajodona urang Jawa jeung urang Sunda teh kasebut nyalutak. Pedah kakolot meureun kitu, meureun cek papahamanana kitu anu kapendak. Ngandika atuh ieu Raden Anggalarang anu ngaheuyuk dayeuh di Pananjung. Kieu cenah. Cek bahasa dalang nama mekaten ngandikanipun. Rai bojo akang Nyimas gelis Dewi Siti Samboja cing kapayun calikna satata sareng engkang gelis. Unyuk sumanga cenah pun engkang. Rai panjenengan Siti Samboja nyangakeun semapangabaktos dateng harsa pangkonan salira. Caroge anu ku kaula kalintang dipi hormat kalayan dipi kacinta. Kitu cenah. Ditarima cenah gelis ku akang. Pangna akang ieuh urang langsung wae cenah. Pangna akang ayeuna nyaur lain dina waktu ngonang lain dina mangsa da meureun rai teh ayeuna teh sibuk jeung kasibukan salaku kaum wanita. Kantenan kaula nun kantenan. Akang teh inget kana caritaan karuhun. Naon anu dipika emut cenah engkang cobi gerawak sagera balaka cobi gerawak sabalaka engkang panasaran kieu cenah geulis
yen akang teh ku Kangjeng Rama Prabu Haur Kuning pernah dibere weweling atawa pepeling anu unikna teh kieu piungeleunana heh angga larang mangka iatna mangka waspada hidup ngadegeun kerajaan di hiji daerah nyaeta di Tatar Kidul, Tatar Galuh belah kidul. Moal lila nangan saumur jagong kitu cenah krayi kaayaanana. Aturupina kumaha ayeuna engkang? Akang teh sok sanajan ponggawa loba prajurit moal matak gemir mantri bupati teu weleh satia ka akang euyeub jigana ngan akang di dieu ari ras emut kana kasauran Kangjeng Rama estuning sumeblak hate asa marojengja rai asa hariwang reak kamelang paribasa Inggris dumeh rek paangang teu kenging nyarios kitu atuh cenah engkang teu kenging nyarios melang rayi mangkang melang teu kudu melang rayi da ieu geus suratan takdir geus papasten ti Hyang Widi takdir anu tumiba atuh di dieu numutkeun panyariosan ieu Nyimas Samoja atanapi Dewi Siti Samoja ngarangkul kacarogena nyaeta ka Raden Anggalarang bari sumegruk kitu kaayaanana harum kang sari pamatining rasa suci kang diwincik perlambang sabar daranan de gelis bojo akang teu kudu dipake ceurik balilihan da tadi oge akang geus nyarita takdir boten kena dipungkir kadar boten kena disinglar papasten anu tumiba pangeran anu kawasa bageus titis tulis bagja diri gelis aya paripaos engkang rumah tangga urang teh nuju lebeut buah hejo daun mun kemang mah keur meujohna mekar atuh naha bet aya gangguan kang anari wukaya barang di dieu nuju raos ngumar dina kasedih ngumar dina kakelarna sasumpingna ieu kala samudra teh nyaeta hiji kepala perkempelan atanapi kumpulan bajok anu mimpin bajak laut di Pananjung kitu kaayaanana sumar kamadegan prata kajia-cia paripaosna ieu kala samudra diserengan ku puluhan anak buahna atanapi puluhan para kapetengan-kapetenganana Anggalarang Samoja tuh geuning kang aya nu sumar-sumar di luar karaton keun rampes kisilah saha ieu teh ka dieu
kaget kaula aya paribasa teja sulaksana teja wong ngebecik sulaksana wong anyar katon sapakon panjenengan sakingan di Banjar Karang Pamidangan kisana. Iya Anggalarang kaula teh jauh di jugjug angang ieu teh. Heeh, tak kitu anggang di teang. Tebih disungsi paribasana. Belaan leueur kunang iteuk, hujan kunang payung, poek kunang damar, hampang kunang kanung. Heeh. Kaula teh aya nu diseja ieu teh. Cing hayang naon atuh kisilah jeung saha Ari Andika. Kaula anu katelah cenah. Kala samudra anu nyekel nyaeta bajo atawa kumpulan bajo di ieu patempatan tegesna di Laut Pananjung. Kitu tah. Ta ayeuna rek naon atuh Andika teh? Teu sangka. Pamajikan Andika bet geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Matak naon atuh lamun keur kaula nya? Naksir. Kadongdong rasane kapi asem ana diicip-icip kaya dodol nyorang keusi. Diletak di luar amisna ari digayem bet pakerekes. Teu beda ti omongan anjeun manis di luar. Nah, bet goreng katungtung nakeun kisila. Daek teu daek, pasrah teu pasrah, ridho teu ridho, ikhlas teu ikhlas. Atawa aya pilihan sejen, nyawa anjeun jeung karajaan anjeun dipasrahkeun ka kaula, daek henteu? Atuh di dieu Raden Anggalarang emut kana Purwa daksina. Purwa wiwitan daksina wekasan emut kana kasauran Ramana jiga nama ampir caket kana leresna. Durat maka Bapak maling kaula samemeh kaula mikeun ieu karajaan jeung pamajikan kaula Prameswari. Kaula moal saha nu bela ka dirina lintang ti kaula pribadi. Pon kitu deui saha nu bela ka nagara lintang ti rajana. Oh, jadi bener anjeun teh murugulnya. Jadi bener anjeun teh arek mertahankeun ieu kerajaan. Heeh. Cek tadi oge kapan kaula bela ka nagara, bela ka rakyat, bela ka diri pribadi. Tah lamun kitu carana atuh kieu ayeuna. Lamun nyata-nyata anjeun lalaki langit lalanang jagat sok urang perang giri gamanat toya gamanat. Perang giri gamanat, perang sabda salin gunung toya gamanat, serang sabda saling segara. Oh bener atuh lamun kitu. Sok sakarepmu diladeni. Atuh di dieu kacarios Raden Anggalarang dikroyok ku anak buahna ieu kala samudra. Mung di dieu pinasti Kersa Hyang Widi papasten anu tumiba kadarti pangeran anu karanapan ku ieu Anggalarang kitu kaayaanana. Raden Anggalarang tengekna katusuk dening keris ieu kala samudra. Atuh ieu getih nyebrotina tengekna ieu Raden Anggalarang anu taya papadana. Awas ya hap. Aduh gelis. Alah tobat Gusti. Ya wis kena dihin pinasti mapag baya kena lara.
tumungkul tersangka gening tersangka horing kieu jadina engkang duh Gusti di dieu Siti Samoja ngan ukur bisa cerik balilihan getih anu ngalugrah masuhan ieu karaton jadi saksi kana katelengesan kakejeman ieu kala samudra paes ya gelis saha atuh ieu teh saha ieu akang nu geus pindah alam nu omat anjeun sing bisa ngajaga diri ngariksa awak mi HP karaton mi HP rakyat mi HP saeusining kerajaan saeusining negara teu kagambar ku carita Samoja nunang nandang brangta kasedih nu melit mecitna ati kasusah nu ngahalangan dina manahna estuning teu kagambar ku carita engkang rai panjenengan dina waktos ieu kedal sumpah engkang pati-pati rai panjenengan moal sugemah hirup lamun can males pati kana katelengesan ieu durat maka numutkeun ujaring carita ieu layon Raden Angga Larang estuning disiksa dikaya-kaya dugi ka diarak ka hiji patempatan kalayan dina tempat ngarakna eta layon Raden Angga Larang isuk barining supagi baris aya hiji daerah nyaeta Ciparakan mitra kaum dangu anu mulya agung cukup lumur jemar hapuntena anu ditedak rupina carios bubuka Dewi Rengganis atanapi Samoja brangta disapih ku wanci ditigas ku mangsa kalayan insya Allah urang baris tiasa penak deui dina katangtosan anu sanes kumaha lajengna nasib Nyimas Siti Samoja kumaha lajengna kerajaan Pananjung tiasa dititenan dina sanes waktos hatur nuhun kasadayana cag natarnya lalakon kasmaran picaritaeun tabepun sanes bade ngalalangkungan hapunten wae kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.